Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan. Anjir, geus keluar di kembang. Aing dia maju ke halodo. Ibu bit kadu ge kudu di caboran meureun. Aduh, aing. Kemana bapak si Dede ya geus beurang? Kumaha si Oding. Oding. Udang ya, udang. Ya. Ya, ayo bapak si Dede ka mana beurang jumaah? Ayo bapak si Dede ka mana? Diandap. Si udangnya jumaah. Terus kedeng dia. Ih, beurang. Got ka saya beurang. Got. Beurang. Jumaah. Oke lah sekarang deui dang geus ibak ieu tinggal mangkat ya ieu. Nyabor heula ieu gararing. Si Oding ka mana? Si Oding kalah sare di hareup. Atuh lain gudageun beurang kitu. Geus dia geus dihudangkeun, geus gewat geura mangkat heula ya beurang jumaah. Iya sakedap deui ieu ge ieu si parae. Nya gewat beurang. Sakedap deui. Aduh, kudu masang di paralon. Aduh, kalau do mah kudu dicebol kadunya. Semua balan yang deui wae kudu mau di paralon hanap. Sia teh sing kare buahan atuh. Sugan we aing geus satangkal ge. Ayeuna tuh satangkal buahan 100 hiji. Kali we 500 ribuan hiji teh. Wah, aing kaya yo. Mudah-mudahan amin. Beurang heula cuma heula euy. Paring. Beurang kayak Jumaah ya. Jumaah beurang sia orang atuh geura mandi. Bang. Aing geus mandi, aing jong dan tinggal ini. Tinggalin deh. Aduh. Bang. Minjem sendal tuh. Aing jam sendal geus atuh bersih ieu eta ge. Kan ieu mah butut. Lah, nah butut sia mah penting bersih kumaha heula tak kacaita bari. Kudu aing ini teh heula. Heuh. Lu Naik motor sia ka mana? mogok. Sia malin kumbah mun sendal teh. Bae lah. Gitu. Urang mah. Kopi. Dua jeung si Oding. Biasa sok menang berkat Bang di masjid teh. Sok aya Jumat berkah. Nah, Jumat berkah kumaha ket. Sia mah teh Jumat teh aya kitu mah karena akaneun meureun. Ngarep akaneun segala. Teu ieu mah biasana kitu. Nari sia eta sendal. Napan make sendal capit lain sari. Nah eta sendal saha? Nah tadi teu kadenge cek ajengan kumaha? Piceun nu awona, candak nu saena. Ieu sia sendal saha?
Nah, nanya deui. Tadi teu kadenge cek ajengan kumaha? Piceun nu awon candak anu saena. Ari sia geblok-geblok teuing kehet. Ajengan mah maksudnya lain sendal, kayak dari sendal batur. Maksudnya kehet piceun kalakuan anu bututna. Lamun ajengan ceramah teh anu saena anu matak bener ka urang. Turutan anu butut nama piceun gitu lain. Ari sia maksudna sendal ieu sendal saha sendal? Pan sarua we Bang, itu sendal bututnya tinggal dipiceun candak nu saena ieu saya pan rada saya mah Sia kos nu edan bebel atuh lain ibadah kitu mah sia aya teh naon sia? Ari sia sendal saya kuyuk. ye Bang aing ada sebagai rekan gitunya inget ke abang aing dasar sarua sendalna capit gitu jadi aing teh mawa dua. Aduh sia goblok. Sendal batur ieu teh sia jumaah ngahilkeun sendal teh. Pan eta teh tadi ceuk ajengan Bikin ka ditu jing. Nah sia kos nu edan segala cek ajengan. Ajengan mah kehed lamun mamatahan urang teh candak anu saena anu kaharti ku urang anu matak manfaat piceun kalakuan nu bututna. Lain nyokot sendal ngahilikeun anu butut. Duh ai sia anjing bikeun ceket. Pan ieu ge kaharti Bang. Nu itu butut ieu rada halus. Nah ari sia yang tonjok ku aing goblok barang batur sia dibawa ket. Anjing bikeun cek aing teh. Geus pake we ieu pake. Aing jablot sia gerak kunyuk bikeun cek aing teh geuwat membeung. Encan baralik. Aing mikeun ka saha ieu? Golerkeun anjing hilikeun isna sia. Bener moal. Nah sia ku aing dijabrot ku aing gerak kunyuk sia teh. Hiji we hilikeun nya. Montong dua anak ket barang batur ai sia edan teh adalah motor aing. Ku aing dijabrot gerak sia padahal mah nyaah. Beungit sia kehet mau barang batur sia. Sia kalah dibawa deui nih. Aduh Bang, gimana cilaka Bang? Silakan naon sia teh kuling? Lain. Silakan naon ket? Geus usah saha di masjidna Bang. Sendal aing ge geus eueuh. Nah ari sia kumaha kalakuan teh oding. Mentong kitu-kitu deui kenna sia Jumaah teh sia ngadeung ngilikeun sendal apa bal? Pan tadi aing Bang ngadengekeun ajengan kitu utbahna. Kitu kumaha? Heuh piceun nu awona candak nu saena. Beungeut sia hurung gitu baba. Eta mah kalakuan kehet elmuna. Nah ari sia kalaka. Pan aya teh sarua jeung bangsat sia teh kumaha? Tuh tengah bangsat da urang ninggalkeun di ditu. Goblok aing juga konyet alus aing jadi butut geus si setan saat yang ngahirikeun anak goblok teh. Montong kitu-kitu deui baba. Mual ke mual pan Apa aing Jumaah teh deuleuh sendal aing sealus-alus jadi sendal capit. Pak Ustad itu nyeker sendal leungit. Aing. Tuh. Sendal aing nekermen jadi kieu patut deuleuh. Tah, deuleuh sendal sia nu mana tah? Tah. Nah ieu mah nu aing atuh da dibawa ku aing nya. Si Oding teh deuleuh lain aing teh berarti eta nu Pak Ustad kehed. Ai sia Oding atuh Jumaahan teh kalah madog sendal goblok. Nah tadi teh kadenge cek ajengan khutbah kumaha candak nu saena piceun nu awona Lain gitu maksudna cek aing teh baba sianya tadi candak nu saena piceun nu awona geus bikeun tah nu Pak Ustad tah geusna sia banget sia guru dilayang sedang kehet anu saena nama bikeun kalakuan sia ka Pak Ustad aing kan teh anjing bikeun cek aing teh aing menang nganjuk ieu teh goblok mah jadi maaf atuh maaf anjing geuwat bikeun sia kalanean cungureun atuh sia bapak lah geblok itu sia pasti njut ieu dulu sendal aing aing ieu mah mikeun ka Pak Ustad euy aing bararibu ieu mikeun ka kumaha dibejakeun ku aing meninu Pak Ustad pisan atuh. Anjing. Mun teu dibikeun da bisi doraka ieu teh. Aing bebejana we ieu mah.
hilap. Kalapasan jurig Pak Ustad. Diampuni moal. Duh, asa teh etis euy. Pak Ustad, punten kahilikeun ku abdi. Aing moal digebugan gitu Pak Ustad.